bakal ngiring ngahibur. Oke, Abah Beko kilanceuk ayahnya soalnya lebih perbandingan kepercayaan kanggo ngamankeun ya ngamankeun di sekitar Pajampangan alam ngajaga sareng ngaraksa ka urang sadaya khusus apa inten ya terutama karena memegang bidang nanti kita saksikan bersama-sama ya. Oke, iya kesepuhan kapayun nuti pengger esok kapayun. Dendi selaku siswa terbaik di Paduran Pencaksilat Pusaka Terdekat Kecamatan Agrabinta. Tepuk tangan mana sebelah timur, tepuk tangan, tepuk tangan, ajukan kita ikhlas. Ulah di karunutan dan ulah ya tepuk tangan diiring belina Abah Dendi jaga rasa itulah Pajampangan Abah Dendi ayat tengah-tengah kurang sararea siap ngajaga ngariksa kasadayana warga masyarakat Pajampangan ya dibantos ya sekali tepuk tangan untuk Abah Dendi Sura. Sok wayana hidupnya kumargi kurang bertebih uihna mangga keliling-keliling kangodongana mudah-mudahan si jantan kasayan alhamdulillah si jantan katambih-tambih kasayan kaberkahan mudah-mudahan si tinggal katentosan mangga saikhlasna mangga ada yang kering di perutnya. Nah iya Pajampangan teh araringis nate ku kieu lah matak urang heureuy ulah badeun urang jadi dulur ayeuna mah. Ada gaduh perawasan rada teh enak ulah mencrong teh. Alhamdulillah serikati dua keliling ka ditunya ulah aya nu maok eta budak dua. Atur nuhun ya kakak-kakak ka teteh-teteh. Mudah-mudahan aduh